Gusti, nu agung. Yeuh, sugan teh moal ngalamannya zaman kos kieu aing. Sagala kudu napikeun aron, ngejo aron zaman ayeuna, zaman orde segala canggih, serba canggih. Ieu mah nih balik deui ka zaman baheula, zaman Belanda, ngahakanan kejo aron segala rupa. Kesel aing mah ieu teh akibat salaki aing, mantog-mantog. Usok kitu lilana ieu geura rek lebaran ayeuna bulan puasa. Nulukeun batur mahakaneun marewah ngareunah nah ya aing liuk lain geura nyatu ayeuna mending geus ngeureuyeuh kena nu kieu patut daguan salaki teu mantog-mantog boro-boro inget ka pamajikan ka anak ieu mah sugan ngiriman atuh teu mantog ge ayeuna geura rek lebaran komo aya alesan penyekatan teu meunang mantog mingkin ka ngeunahan si tangkurak mah buronan eta mah lain wat alasan-alasan teuing ku dicegat ulah mantau gara-gara cek kopi eta mah urang gableg di kabogoh eta mah beger deui urang selingkuh pasti da tangkurak mah dasar lalaki edan pasti da gableg deui kabogoh lalaki model kitu mah gableg neangan nu eta deui meureunnan nu herang nu leuwih eta heuh kahayang aing mah yeuh keun bae lah teu mantau ge atuh ngirim-ngirim duit jang ayeuna pangabutuh kumaha rek lebaran atuh ditransfer di kumaha ge ieu mah damang we ditelepon teu diangkat sumawona di SMS ih dasar lalaki rada burung teu ngarti pisan. Geningan telepon stampura kung kakaran telepon ayeuna halo heuh iya meuni kakarak diangkat kakarak telepon kamari aing telepon meuni teu diangkat nga SMS teu dibales gua boga nu anyar sia mah di dinya teh mikir teu ai sia aing mah di diem di sangsara balangsak geura geus ngahakanan kejo aron duit geus nginjeuman ka batur ka tatangga ka unggal jelema ini teh mikir-mikir teh ai sia hirup teh ai sia di dinya naon gadag atuh sugan sia mah eta ngahatanan wae awewe gableg duit teh teu inget ka anak pamajikan dasar edan ai sia rek iraha mantog alasan eta mah dicegat da meureunna ai sehat mah bisa mantog ulah sok loba teh alasan heuh coba ayeuna teh rek yang harupan lebaran geura rek kumaha heuh mantap buru-buru ka dieu lalu bating alasan sia lamun bener-bener mah ulah sok ngahorikeun teuing awewe mata ge buru mantog sia lalu alasan heuh sia mun teu mantog sia rek maikeun aron teh jaba kalah ka hujan deui rek kumaha aduh Allahu Akbar hujan Gusti karek dipoekeun hujan ngarasa deui putih poekeun di dieu ya mah karek nang moekeun hujan alhamdulillah ya mah gararing ya Allah Rabbi. Si Akang ari balik ka lembur teh sok nguseup weh. Aya geus nguseup teh satara inget balik. Ya hujan ge teu balik pan. Sok urang mah hujan mah balik kitu nya daripada hujanan di eta tadi kebon di kebon. Di saung di naon teh? Di lapangan. Mending nguseup weh di lapangan nguseup. Sudah tadi balong ya Allah mihara resep pabelit ngomong teh Gusti
Padahal mah cek urang mah nya daripada nungguan anu utak di kitu mah. Meuli we hayang lauk mah. 1 kilo 2 kilo ge loba. Ieu mah kudu nguseup nungguan anu kerlep kieu. Ngajanteng. Wah teu kasurupan si Akang. Cek urang mah hayang lauk mah meuli we atuh. Gampang meureun urang teh balik teh tinggal ngagoreng. Meni ampun kana nguseup sok poho balik. Tapi katangkan bae meureun da resepna ge nguseup lah. Daripada ayeuna hobina ngeureun awewe. Mending keneh tah nguseup. Hei gue Kang, nguseup 5 peuting mah tong balik. Tapi lamun si Akang resepna ngeureun awewe, wae ngote di kolak mah. Kakasak kitu-kitu teh. Isusah. Akang beki ka awewe mah. Wae di ieu diwejak-wejak. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja kau sampai mabuk kepayan, kau sampai lupa daratan, hingga aku tak lagi dibutuhkan. Ceklok euy. Hujan-hujan kieu bari nyanyi ngabuburit. Baju baru kau sayang-sayang, kain lapu kau buang-buang. Dulu ku kau bangga-banggakan. Setan si anjing kuya. Setan si anjing kuya. Yes, Kusmi. Hujan-hujan kieu batur mah mending nyanyi. Nya orang senang aku dulu nyanyi. Nah hujan-hujan ka dieu hujanan Heeh, kamu terek barang penta. Barang peta naon? Nya kanen ieu nya eta kami teh ningeus ya Allah di bararingung tadi teh ieu napikeun ke jauh Aron. Allah Zaman Belanda. Asal zaman Belanda aing teh da eueuh beas. Kada guantang kurak salaki aing teh mantog-mantog geura barek lebaran ayeuna teh. Dan balik keneh wae. Mincan nya eta. Bawa ka ngora di Nyao da ayeuna mah alasan komo kuat di halangan teu meunang mudik. Aing pusing emang lagi. Untungna si Akang kamari mah bisa. Aing pusing ieu gableg salaki teh. Geura nyatu aing meni sedih neuleuna ge. Allah, nyeri hate sorangan we aing bieu geus napikeun Aron. Aing piraku Aron deui aing mah. Nyanggeuskeun bae atuh. Aya nama wayahna Aron deui. Ih, carana nu sok ngeledek ka aing teh. Wayahna Aron deui. Daun, dasar. Wayahna Aron deui. Aing teh keur mah pusing. Ya, teu lagi aneh teh geus mah ai bongot we meuni herang leucir skincare. Oh, da ieu perawatan mah kudu aing teh keur mah keur balangsak beungeut jiga nini-nini nya heuh mun ku batur teh mingkin di hina nya kampung aing mah ieu keur balangsak mun ketempo balangsak beungeut mah harus cetar bahana. Kan bae cenah beuteung kok korocokan ge. Bae lah masalah beuteung mah bisa mentak ka ceren-ren. Tapi katang bener teh Kusmi ya nya. Nanti perawatan mah harus nomor 1 biar cetar membahana badai ya. Masalah beuteung makan bae jeung Aron ya. Ya bae beuteung mah kukurubukan ge yang penting mah cetar heula meh ku batur disangka senang. Dai ayeuna mah lain keur usumnya. Heeh. Hutang ka ditu kadegekeun bae. Yang penting mah gaya. Teh beri tagih mah api-api we ame sia. Hutang nu mana? Heeh. Nu kamari teh ya. Henteu asa henteu. Yang penting mah di jalan gaya. Heeh tuh. Naik mobil. Beungeut bersih. Teh Kusmi, buat teh heueus ya. Naon teh ngaranna teh?
Pak sakit teh Kusmi teh boga nu ngora sia di ditu teh. Heueuh kitu ren-rennya, urang gedang geus boga kana hate teh geus beda ieu. Oh iya. Geus beda we rasaan teh bawa heueuh nya. Keun ayeuna mah kieu we urang mah nya. Lamun teu mantog ayeuna lebaran nya, ieu lebaran ayeuna aing mah rek disusul. Heeh, mending susul kan itu buat ting teh di ditu teh keur kieu. Hai sayang. Anu mah kieu anteu we, heueuh. Ku ren-ren. Iya, Geus lebaran ieu mah urang itung-itung bari piknik we keun bae. Ge menangan gitu kayak bisa temenangan. Menang ge mah lebaran mah bebas deui meureunnan piraku deui rek di tutup wae jalan. Kita ada pekan itu teh. Kita si akang teh kan sayang. Aku mau. Ku aing mah ditinas we langsung diwewejak diseuseuh. Lagi berdua lagi begini. Aing mah najan ngahakan ayeuna ngahakanan kayu aron ge boga tanaga jang nyeuseuh mah. Jeung si akang narek kieu. Heeh, diseuseuh ku aing mah udeskeun kuman. Aing geus kapalang nafsu, ieu nafsu aing mah. Jadi lebaran teh belum masakan daging ayeuna mah. Wah, ayeuna mah rek menta ka ceren-ren. Oh, ieu ceren-ren. Kangarankeun nu jadi salah kita kan kudu aya tanggung jawabna meureunnan. Ulah sangeunahna wae. Culeos ayeuna usaha poho ka anak pamajikan, ngiriman hanteu. Sangeunahna nya. Lalaki model kitu mah. Nya heuh ulah hayang ieu hungkul nanti bibintihana hungkul. Bibintihan kos hayam mah. Ulah hayang numpak. Entong terus leos. Iya mah numpak nyen budak culeos tinggalkeun. Cerot leos teh pas kitu. Cek urang mah nya inget teh mere duit lah ditransfer ge bisa meureunnan. Ya heuh si akang teh balik. Nya eta teh gebeg cedo lalaki kitu teh. Ya nelpon sayang cinta akang mau bisa balik. Anjing boro-boro sayang cinta. Ai acis mah ditransferkeun we. Goblok otak mah heueuh kitu. Naon lalaki zaman ayeuna mah di ge aya nelpon. Oh tadi teh aja. Alasannya eta kitu ya teh bisa mantog da alasanna kitu dicegat teh ya. Oh, alasanna teh. Heeh. Hakat ajeun eta teh geus aya ciri-ciri tanda-tanda boga nu ngora sok geura. Sok saruana eta mah panas. Ye, teu percaya cok eta teh geus tanda-tanda. Lamun bener arek nanti teh kudu balik mah keun bae duit mah transferkeun teu Nya kahayang mah urang ge ditransferkeun transfer eueuh mantog moal. Sia, bawa di ditu teh geus boga budak. Heuh kitu nya renanya. Ayeuna teh balik, teu mere duit. Banyak jeung ngora di ditu. Aing sia memet ku aing rasakeun lamun kanyahoan bener kitu ku aing. Tinggal ku aing. Coba. Ya, terus Mi, urang asa ingat ya. Si Bella eueuh ka dieu geus cager cenah budak teh. Naon aing mah teu ngurus-ngurus si Bella, aing mah geuleuh ka si Bella teh. Ya ulah kitu. Kamari teh kan geus diubaran ku urang teh sok sieun teh can cager karunya. Teuing aing mah teu ngurus-ngurus si Bella mung aing mah mikir pararusi ngurusan sorangan lieur hayang itu ya buru kami rek balik. Manang eta Entar yang buka aing. Kela atuh ditempuh nya di jero aya naon nya. Urang tadi teh asa teu balanja da. Kela kedeung. Ya terus Mi. Ya urang mah da sok ngadaharna ge asin, boga ge jadi asin. Ya asin jeung supa. Ya bisa rek diasakan mah. Udah urang teh boga naon. Nuhun ieu sakieu ge. Kami alhamdulillah boga dengan kejo. Ya non teh aya asin mah nikmat di daharna oge komo jeung coe sambal. Mantap. Boga cengek lain dihareup. Boga mah dog. Sing jadi daging kana awakna di daharna heueuh. Kami rek baliknya. Nuhun pisan ieu heueuh. Nya. Assalamualaikum. Salam Teh Kusmi, nuhun. Urang nu nuhun. Teh Kusmi nu nuhun mah ka urangnya. Salah. Nah, si Kusmi ai ka dieu teh. Teu unyam injem barang penta. Tapi keun bae danya urang teh ai keur aya mah jeung dulur jeung tatangga ai keur boga mah tatangga atau dulur butuh mah bere. Mengpeung urang teh keur aya ai keur eueuh mah naon nu rek dibikeun pan nya. Sok silih bantuan jeung tatangga jeung dulur kudu sing hade. Da eta teh jadi amal ibadah urang ke jaga di yaumil akhir nya.
sok sing balager sing saroleh tah kalaki anu dari garawena di luar imah, di luar kota, di luar angkasa. Pokoknya mah anu digawena di luarnya kade ulah macam-macam sia nyaho eueuh naon hau kanyutna sia diteuk-teuk. Kudu sing ingat kanu jadi anak pamajikannya da doa salah kita aya teh pamajikan doana mustajab teh pamajikan mah kade ulah macam-macam ulah dimangpaatkeun kepercayaan pamajikan teh nya sok gerak boga anak pamajikan gerak baralik ya salaki balik tah pokona mah kitu we doa ti cereren mah kumsalam paket aya paket nuhun mayar tong mayar saha mayar urang 19.200. Kelo nganyuknya. Terus sakit tuh. Nganyuk we. Isuk kade ka dieu nya. Wah keur mayarna. Nganyuk we nya. Tak kareke bieu nya urang teh mere kasih kusmi lauk asin. Langsung aya nu ngiriman paket. Urang mah teu pesen tapi aya nu ngirim. Alhamdulillah ieu. Ek dibuka heula tong ditong bisi hayang. Ayo. Tah, makanna kudu berbagi ame kos kieu. Udah. Disau. Aduh. Iya. Karunya. Disau. Aduh gak sah. Apa kamu? Iya, nyari. Mati lampu. Mati. Setan. Goblok si Enyo mah.